lamun benang ku aing sia disiksa ku aing sia oge sarua sia kumaha lamun si lain benang diprosotkeun celanana diurakan sia boona ku aing ye aji sadis pisan leuwih ti Firaun aji sia Tempoho bantuan like, komen, jeung subrek ya. Subrek dukung kreator-kreator Sunda Kudu Maju. Rabu sih teh, ayo kayaknya. Agan, selamat. Selamat dia mana? Di mana usulnya? Eta pun mana? Aku sih. Kita sugan kuri Indomaret teh. Kesangka dulu. Gan, selamat gan. Selamat. Di mana usulnya? Eta pun mana? Mana? Ini sangat siana. Pingsan si goblok. Udah ya. Wah. Aneh. Ani babrek apa? Warna gitu wes jurina. Kepragot teh. Lah, Kepragot. lah, naon? Udah gitu jelema lu tuh. Lain jelema buta maksud teh. Tersangka manibim, luar biasa tenaga tes ya. Luar biasa tenaga kakitu. Sampean ge sarua luar biasa. Lu si goblok. Udang Udang tuh menurungan lu. Sia kewak. Teu nyata. Sama balagna. Biji. Naon? Turun dikit itu terus 3 kali biji. Kamu ngeulkeun biji. 3 kali heureun bisa jelema itu. Nya. Ya promogan si eta bisa geuleuh itu. Herdikeun si goreng patut si jelema biadab. Naon saya kusere naon saya biji gitu kan biji. Diam. Kamu udah nunggu tinggalikeun we si lain. Sia ge tinggalikeun ku aing anjing. Lamun benang ku aing sia disiksa ku aing. Sia oge sarua sia. Kumaha? Lamun si lain benang diprosotkeun celanana. Diurakan sia boona ku aing. Ye anjing. Sadis pisan. Leuwih ti Firaun anjing teh. Diadab dan tikar mangkaning urang lagi air rumitna bakal napal tuh yang bisa di lesotkeun ya loh gila Guji naon di sini si jelema itu pemain Guji gitu kumaha bade urakan bool abdi geura kumaha mun heueuh bool abdi diurakan atuna babari sih tak ini Gusti uninga carana cara muka urang dina boy carana mah sia naik tangan kana tangka kalapa terus tah geus di luhur eta buntut urang teh kaitkeun kana barang-barang terus tuluy maneh ngagajang lesot teh lain lesot gagantung di sia ayo wakbar gila si Haji tinggalikeun si Baing ya lo mau deket-deket gini mah eta mung ya lo wakbar jadi Bima hapulah lagi mau bisa aing teh cek aing tapi dititah sanaja dititah oke teu bisa dititah kudu bogana. Wah, nyawa gimana sih ya? Hah? Gusti, naon sih deh? Upami bisa dikaitkan karena mobil, kumaha kira-kira Gusti? Etes demikian begitu patut wae sih deh.
pilih jantung ya mau buji ya mah namun dikaitkan kenaban gitu buji terus abis teh cicing bering nonongeng nyeri mah nyeri mangan lesot bujur sia ya loh ya Robi gara-gara si goblok jadi inget wae aing sahan ngaranna teh Semar ieu ulu geuning apa eta cing lamun heueuh mah maneh apa Semar kumaha bentukna teh nyaeta beungeut bodas awak hideung teu make baju make endongan kosong molongpong teu boga naon-naon hartina teh bujeng hingga nepi ka butuhna dalah deuna ge lain urang falsafahna uluh geuningnya guci naos deh upami dikaitkeun kana kereta api ieu mah aduh ampun udah dipetekeun boy urang teh kira-kira orang lesot mah buji nyamu apa jeung abdina geus tibatan kitu mah keureut teh bool sia ya Robi karena situ sejahat itu tuh jadi tuh pemikiran orang wae tadi saya tak karunya tuh dikebayang udah gila memang kumahanya cara murah muka ke urang aduh ampun jadi apa Semar apa beungeutna bener bodas awakna hideung make enong ieu ari ngomongna lepas tina atuh aya anak aduh aya anak gede euy aduh aya anak nu kitu ari lempangna sakali salengkah dua lengkah tilu lengkah eureun salengkah dua lengkah tilu lengkah eureun hatina tekad ucap jeung lapa kumaha kita cek aing mah geus ku aing atuh nya aya gerbut eta mah kirik bingel pemain kang Gusti naos deh upami dikaitkeun kana motor ieu mah nu ana ge ketika abina keur sare moal nyeri gitu macia we anjing ah atanapi orang nyewa Grab beli Gusti Grab online nya kaitkeun kadinya abina keur sare jadi moal jadi mangan kagusur barabak awak maneh jolo we mikirkeun kitu ya anjing tak itu ulu bener nah iya nu diikat jeung kopea teh eta anakna Semar hor putra bapak Semar teh iya cepot abdi cepot dolo itu wawu kakurinya wawu atuh geuning ieu teh budak dunungan nya heueuh waduh tuh palingan disebut aing karageragan bulan dina lahudan teh pantes pakapanggih bebas tugas aing dina gawe umat teu sangka uji geuning ieu putra Semar teh sumuhun abdi geuningan kaula teh bebas tugas dina dulur pada teh putra dulungan salira uji tua geningan ieu teh pangarsa dunungan anu bakal murakan bool abdi mangga tong moroning diurak dikeureut oge mangga ai kudunungan mah moal diurak alhamdulillah ngan nganaon paling oge bool sia teh diasupan karbit dibeledogeun di tengah sawah apan beledug jeung beuteung-beuteungna geula tuh abdi bade abdas heula
khawatir gitu. Waduh, tersangka gini. Atuh lain kita tadi meren moal gelut kieu. Ya tenan naon eges nyawa mah. Heueuh atuh kitu masuk bagja. Keun we Bim, ya. Diuk we dina. Kareta ku kaula bakal diader kana gara amarta hayu sae malah. Oh, ayo ulangi pot. Apa kami mah bari ngabantuan munding lah. Enggak air gini ya, simuhun. Kategara mata panasan. Ya. Cing sehat ya, sing sahabat, sing hasil. Saya. Gan, ya. Mau kosan. Ketinggalan dompetna pot. Si pedit ya. Lah, naon? Urang ngalir lah. Urang neangan muni. Kumaha ieu orang Sumbang-Simpang lah, lila di Sumbang-Simpang mah. Urang mau jejer we leuh. Bener beremuat. Gitu, urang useup. Mancing ini. Sugan we aya walungan jidenya. Ayo. Jang. Neangan muni euy. Pakai jakal sing hasil. Mudah-mudahan we sing hasil jang ah. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Ulah hilap. Sabrek.